tah anu mamaos kawi ieu saha nah tos diical sidina duka tah mun ieu teh mana atuh nya duka tah ari kurang saeunan saleresna mah panginten warasnya hilang sedikit gitu tah eta cing punten deui kok kaluhurkeun bila aya nu naroskeun lebar aya beno ti caringin Kang naon atuh teh ngalungkeun mun ti Punawarman 7 keknya Kang Ibing ari saelo atos diterangkeun bieu sareng cai kok Evi oh sareng Evi mah kalebet atuh neng Evi sugan teh sah bingung dari tadi siapa tuh cingko Kang laguna seguma pisan Kang teu aya nu ngirim tuangeun ulah ngadoakeun sing bae karunya mending sina kabeulem ulah lagu bimbang yeun kana kayak urang pilariannya abi sobur bade naroskeun terang lang nandong kanggo panyawat reumatik atanapi asam urat abdi gaduh pun biang teu damang wasalam tanu tararangeun mangga asam urat kunaon keun aya akang mah apa teh anu pelna we lamun asam urat anu kanyahoan mah apurinoa nya apuri eta mah kang wawuh yakin nya tah kang roma eta mah sami eta ge reumatik mah eta ku asam urat mah ku apurinoa Ari Oni eta putra anu akang sabaraha kaya nu ngirimna 407 4408 mau waka diwaler kumaha naon akang yakin ieu nu SMS ieu jelemana teu waras teu waras atuh Kang wawancara dengan Agim jam 2 di Metro TV kunaon naon atuh teu terang Andi klik Andi wawancara sareng Agim keun atuh teh batur atuh sanes abdi taskeun kok Ari Bang Wildan tarang ngiring siaran deui duka aya keneh duka henteu kena pisan yang ngadangkeun lagu girimis ka sedih lelenean ka pamajikan tapi kudu ka pamajikan sorangannya ulah lelenean ka pamajikan batur awas Kang upami Jatimas Subang aya hubunganana sareng lauk sareng Prabu Siliwangi duka cek simkuring mah teu aya ai tepis wiring naon pasisian abe pangalengan tah sok teraskeun kok ke atas lagi Kang Ibing abi Roy ti Muncang Gajah naon hartosna Kandaga Lante aduh ya Kandaga teh wadah salaresna mah nya ai lante teh terang teh simkuring ari Makuta Prabu Siliwangi leres aya di Sumedang duka nya duka da eta ge nu sok diarangu pan nikah teh cenah Makuta ti Kerajaan Sumedang duka ti ditu nama teras kunaon di Jabar di Jawa Barat di Pasunan nyariosna sok bararenten Tasik Majalengka kawit eta bahasa wewengkon bahasa daerah teu naon kitu tah Istani Cipadung naon hartosna nurub cupu sanes nurug atuh nurub nganggo be tah nurub cupu tepas upami katurug katutuh sudah jatuh tertimpah tangga gitulah mun bahasa Indonesia nama tah eta panginten jadi geus urang sangsara menderita hayo dikatamahan deui tah kitu kinten-kintennya insyaallah ke urang terangkeun sadayana saeutik ngarah arapal naon atuh si Epi teh nanti kita sok atuh laguna heula kok nyunkeun naon cenah bimbang mangga itu naon sia nyanyawanan maneh para mitra Radio Mara anu ku simkuring hormateun simkuring ayeuna ngaran-ngaran patempatan bisi aya nu ngadang bisi aya nu tacan terang nu disebut alun-alun harti sebenarnya tanah lapang hareupeun kantor pemerintah upamana hareupeun kacamatan kabupaten eta disebutna alun-alun kapungkur Kabupaten Bandung teh di dinya nu ayeuna jandan rumah dinas Bapak Wali Kota atuh tanah payuneuna teh tanah lapang teh disebutna alun-alun di Baduy hareupeun puun padangan saeutik aya meureunnan 50 meter mah alun-alun disebutna urang ge kungsi seuri lot itu bener disebutna alun-alun cinya heuh alun-alun ge tah oh iya da tilok jauh ti mapun mah alun-alun Pak tah gitu babakan geuning aya sok aya babakan sekelwa babakan ieu babakan itu babakan anu babakan teh lemur anyar jadi pada waktu itu membuat kampung baru disebutna babakan ngababakan teh nyeun lemur anyar pamana ieu talina leuweung oke kita babat nyeun lemur anyar eta babakan ngababakan tak gitu pamana kapungkur nu nyeuna sisieurna urang Jawa di nyaah babakan Jawa di dieu
maklum di urang marah gampang. Tah ieu anu lemburna loba anu babakan anu malah aya babakan tempe, babakan ieu, babakan itu lembur anyar. Babantar bagian walungan anu leah sarta deet. Ya, leah teh henteu mudun, henteu ngaguru henteu leah we leah. Matak disebut geuning leah teh jelema sing leah atuh hate teh jembar, lebar. Deet eta babantar. Bobojong jojontor tanah nu nyodor ka cai. Sisi walungan nu nyodor ka cai eta jojontor. Gitu. Bubulak kakade ieu sarupa tegalan tanah nu pinu kujukut siga lapang gitu, tapi ayana dina lamping gunung atau di pasir eta ngaranna bubulak gitu. Dungus SMS heula atuh we lain laporan-laporan heula ada urang ke siaran naon atuh deui naon itu heula sinungki mun telepon ge heula atuh urusan sapi mah ke balik ti dieu urang teh mangna bisi aya nu garadu sapi ageung tapi hargana tong abis-abis teuing deui keur abdi yeuh di mana yeuh nu garadu sapi ageung ka kurban nya ari mirah-mirah teuing henteu entong atuh lebih anu wajar-wajar biasa teh anu gede teh kitu naon atuh naon atuh teh geus ke heula lah tong SMS paehan kurang dieur euy macaanana dina SMS HP mah jeung renyek nya jeung renyek. Dungus ruyuk rungkun gunukan tatangkalana leutik nu rada remet di jero leuweung ning sok aya tangkal-tangkal leutik nu panek rungkun eta disebutna dungus. Makanya dungus cariang eta tangkal cariang wungkul dungusna. Aya dungus emak eta memang aya emak-emak gitu bisi anu iman deket dungus eta ngarah teh hese di urang mah dungus emak ayeuna mah sok salah nyebut dungus emak sanes dungus emak dungus emak. Makanya aya dungus meong geuningan eta teh kanang maung dungus teh sok diparake maung gitu. Huma tanah darat biasanya di leuweung nu sok di belakang pare tapi tara dicaian padi sawah darat gitulah. Jungkrang jurang bagian legok anu jero sarta sisina gurawes teh curam. Karees taya karees ye baheula mah aya karees kulon karees kaler malah jalan eceng jalan naon teh disebutna kapungkur karees 2 bangsa jalan bonteng taman siswa karees 1 eta lamping. Legon bagian basisir nu ngelok ka darat sarupa jeung teluk kan leuwih leutik jadi teluk leutik legon airas teh geuningan di Banten Cilegon eta teluk leutik nu nyodor. Lembur apal, leuwih ge meureun apal, teu kedah diterangkeun. Mongor sarupa pasir ngan leuwih hanap tur leuwih leutik momongor ya. Muhara tungtung walungan di hilir tempat patepungna walungan jeung laut atawa walungan leutik jeung walungan gede eta muhara. Tuh, makanya kerajaan Pajajaran kapungkur di zaman munding laya di Kusuma dijenengan kerajaan Muara Beres. Mumunggang bagian gunung pangluhurna tonggong gunung geger meureun mumunggang teh dina mumunggang eulis tuh bagian gunung leutik dina mumunggang urang calik teh tah eta mumunggang tah ari sebal anu sebet sebal nyata kiriman teu datang aing mirasa pasir gunung leutik sarta hanap matak baheula aya pasir kaliki eta tempat gunung jiga gunung leutik teh nu loba tangkal kaliki ungkul pasir konye pasir kaliki pasir impun baheula loba impun nya impun teh lauk leutik bernyit gitu. Reuma tanah darat urut huma disebutna reuma. Jadi kalau ini dulunya huma tages teh dipake reuma disebutna. Sabang kada dina basa Sunda aya tanah darat nu dihapit ku dua walungan. Kalau dua walungan, dua sungai menghapit, bukan menghapit atau menjepit naonnya, satu tanah disebutnya sabang. Sampalan tegal di leuweung, tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah. Jadi tengah-tengah leuweung teh aya sampalan. Tuh. Situ balong nu gede. Biasana walungan nu di Bandung sok ngajanggelek jadi situ. Situ Ciburuy tak kitu walungan gedean, balong gede. Somang jurang anu gurawes teh curam dan jero
dalam. Makanya gini karena tapi sok ngalangkungan jambatan Cisomang eta jurang yang dalam. Tanjung Jojontor tanah nu nyodor ka laut disebutna Tanjung. Yo gitu. Tarikolot tempat urut lemur anu narukolot yang tadinya banyak kemudian menjadi sepi, eta lemur tarikolot. Dayeuh teh kota, lamun dayeuh kolot berarti meureunana kota tua. Jadi sebelum Bandung sekarang tuh di situ dulu dayeuh kolot. Tegalan mah teu kudu, Teluk teu kudu, tepi Swiring sesebutan sejen keur pasisian atau lemuran. Tetelar tanah dasar di tengah sawah anu teu kahontal ku cai sok dipake pangangonan, eta tetelar. Tutugan bagian gunung nu panghanapna wahangan walungan guys, eta mah apa tuh? Ieu mah lain urang nita kitu ulah nepikeun ka urang sebagai urang Sunda we. Nepi ka apa sih dayeuh itu? Loh. Jangan apa sih atuh manya urang taroskeun ka sepuh, keun ka kuring naroskeun mah lamun aya ku kuring di bejaan. Dina palebah teu bisana mun ceuk sim kuring teh kapaksa make bahasa Sunda yang lemas. Enggak tahu deh gua juga. Gitu sia teh. Kok warta berita teu? Oh henteu. Cing mental gue tadi kok keresep orang lagu menang rumpakan Adi Dai Iskandar ternyata si Ius laguna eta teh remis gerimis ka sedieu buru sakali deui tumpeng uing resep atuh ada banyak keur bagere nyanyi potong bebek datungeunna ai urang Sunda mah tak kitu we bobogohanana urang Sunda baheula kitu ngaran nu taya hinggana akang kapaksa nulis ieu surat hitung-hitung ngawakilan jirim akang anu panungtungan nu sakitu tahun urang liung nung pulung suka duka babarengan ngambah sagara katresnan dedeh sugan teh poe rek bengeras nepi ka sore teu hanteu geuneuk malek katutup ku mega hideung tapi sok sanajan kitu eulis akang moarek nyalahkeun sasaha anu salah mah iwa ti diri akang bongan ditakdirkeun jadi lalaki taya kaboga jung bager geura udag kabagjaan nu dipiharep ku salira akang motong ting jadi pikiran jalan nurek disorang masih keneh jauh akang mah iwa tititip mihape paguyuban urang alah teu bisa ngomong janji mapaes kadeudeuk cikiren manteng kageut bongan saha urang tepung naha mupus ti tresna bongan saha urang pisah naha mupus ti rasa mupus ti rasa ngatur lalakon tining asih wujudna garing bagja numeng paratin teu kudu nyaluuh jalu cimata lain banda lalaki kasedih nunggu kuntit unggal detik kasusah nu marengan renghap napas lain alasan pikeun mandeg lengkah juang hudang jalu itung lengkah temongkeun dada wajah asupan jeung jajah leuweung geledegan ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang catet jalu lalaki getih Siliwangi pantang jajerih ku kapeuri aisan rawayan kirang lanang tedak pajajaran tara ragrag ku tunggara zaman aing keur ngora nya kunyaah-nyaahna ka tanah kalahiran cenah ku endah parahyangan teh eulis lemah kadedeuh tempat bali geusan ngajadi sora suling nu ngagelik di piring jentreng kacapi matri asih nu geus maneuh dina ati geulis
mihape akang mihape mun ke pareng lastari datang mangsa raga kudu paturai jeung nyawa panggolerkeun ieu diri dina lahunan parahyangan nu endah. Alah koko tah titipan aing jiga heureuy ge aing mun maot panggolerkeun dina parahyangan nu endah. Tuh kok alah euy baheula urang nyeun sajak judulna indung rek deog rek pengkor rek petot rek bengo indung kuring sosoca bentang nahate nu ngandung tumbuh rahayu ma ka anjeun kuring nyalungu ma biheung jaga ieu diri bisa males kahadean ma bisa sia nepi ka irage urang nyeun sajak baheula judulna teh malam minggu nya langit cedem hate keung nalawang panto ngacegak bapana baheula ayeuna mah ngacegak baledog da ayeuna mah geus urang mah geus teu boga bobogohan duh baheula nonang ninang kulantan urang pelawak cenah sok loba seuri pada urang dituliskeun judulna dina seuri nyumput buni sakabeh kapeurih ati dina seuri moal kaciri sakabeh kanyeri ati gitu catatan pribadi mah begitu nyeri hate ku awewe walah narima surat tulis kurang surat pamungkas ti manehna kan 2 baris kertas biru mangsina cimata palsu alah baheula da urang mah baheula mah atuh naon atuh da ring seniman kok tapi da kumaha atuh ayeuna mah ngadengan lagu teh sok inget we lagu-lagu si Bruri ningan izinkan aku pergi apalagi yang kau tangisi teuing ningan dari rang daring durari rang dang durang duraring izinkan aku permak cek tukang jahit eta mah apalagi yang kau tangisi alah nah tapi kasedih da urang menjalu seuri we dina seuri nyemput buni sakebeh kapeurih ati teu kudu nyalu koko peurih nyeri peurih sagala ka nyeri kasusah lain kuna naon apa ngeuningan cenah bagitu baheula cek urang nyeun dina catatan harian tersenyumlah ketika menghadap derita karena derita takkan bisa hapus oleh air mata gitu baheula ke remaja atuh tong sieun da urang menyeun sajak dasar urang tukang heureuy judul teh lagutna bulan sugan teh batur mah bulan itu henteu urang mah judulna bulan nyeun sajak baheula keur budak bulan tok aya bulan segede batok ayeuna geus kolot bulan tok abis bulan duit mogok atuh da kitu kok atuh cing yang kati bisa anu cumarios naon kok lah ning naning nang naning naninang ninang noning nuninang Kang ari sawidak naon hartosna 60 biji sawidak terus kok taikeun ka luhur sadakeling teh nami naon nami gunung Kang leres aya nami lemur tembong kanyut amun telepat aya malah di daerah Garut aya sar kacang aya lemur sar kanyut aya lemur eta jenengan caket leles mun telepat Kang payoyon Sun Jaya teh kedah dilestarikeun mari anjeunna hiji-hijina urang Majalengka nu resep kana musik klasik naon maka dilestarikeun dalan cek aing teh lain orang purba maka jeung hiji-hijina urang Majalengka resep kana musik klasik anjeunna musik Majalengka ge keur ngabahas klasik mah biasa nadana geus lain Majalengka kapan cek anjeunna geuningan itulah opus ke-7 dari Beethoven tuh dari Sebastian Bach dalam nya mah urang Majalengka beureun ngewa itulah opus ke-7 dari Sebastian Bach apaan Sebastian Bach teh tadi
melilan minyak lantung ji atunya nya atuh meureun ujang madang heula atuh kajana ulah dina leungeun badana piring eseng Sebastian bah tah teu kitu ngayon mah Kang Ibing aya hate ka 2 leutik eta salaresna hate ka 2 leutik bogoh ada yang diincer aya katiluna naon nya bogoh eta katiluna cing Edo Ariel dukanya Edo Ariel teh orang rada jawab ya rada ragu-ragu ya jenengan jalmi Edo Ariel da duana ge lain ngaran jelema Edo Ariel mah tuh setepuguh kitu Edo Ariel kitu ucing Kang ari nemat tempat Cisaranten hartosna naon santen teh manis lamun make kecap ar ieu nyudukeun loba saranten anu maranis gitu saranten teh manis dina arti kata sanes manis amis pamana sonten nu santen sore yang indah yang manis senja yang indah gitu saranten teh Kang di rumah makan di Majalaya aya keneh RO RB sareng cobek eceng angeun lompong sareng cobek belut sae apa disebut si obek teh kabeukina kana cobek teh baheula teh aya di Australia teh Kang upay bale endah naon endah mah indah bale manuka adalah tempat pertemuan bale John Henry bale endah tapi naroskeunana John Henry bukan bae saha ge dangaran kajeun ieu sareng Kang Umay ti Cibaruga upay naroskeun upami bobot sapanon carang sapakan teh naon sanes bobot atuh da bobo teh heuh sapanon tah sakiceup sajarelet carang sapakan ai pakan teh huap kitu makana geuningan pakan barang huap barang hakan teh pakanan ikan teh pakan teh huap carang sapakan jadi meskipun sapakan tuh carang gitu tah anu gede padang anu buat sapanon mah leutik tinu leutik jeung anu gede urang nyunkeun di hampura gitu ari pangkeng naon bagian tukang imah kamar ate pengker sabenerna mah kamar pengker pangkeng tuh ya kok terus deui Kang Ibing dupi bahasa Jawareh teh naon terasna eta mah anu sebat Jawareh kirata Jawa sawareh seperti di Cirebon sebagian ada Sunda sebagian Cirebon sok disebat Jawareh gitu Kang obat asam urat mah ku daun sadagori cenah digodog kan bisian we asam urat daun sadagori digodog caina 3 gelas dugi ka janten sagelas teras dileueut ti Cianjur ye hatur nuhun daun sadagori digodog 3 gelas caina saatkeun dugi ka sagelas tah eta obat kanggo asam urat wae tur makan mirasa ge ngirim teh aing mah aya dikiriman maneh mah Kang Abi insyaallah bade kaungan murang kali rencana pami pameget dinamian zikri rizkina wangsa Sunda pami istri Madinah Asri Rizki Arimbi saya teu mangga ngan eta nu tungtungna saya eta bade Arimbi mangga ngan Rizki Arimbi gede milikna tiasa menangkeun Pandawa anu kadua tuh Kang Abdi Bidi di Pasko ari Kang eta anu di SOS teh sanes eta sanes pun anak namun murid abdi nyebatkeun pun anak teu wantun bili ibu ramana kasigum kasingeung aslina ti Subang oni teh sakolana di SMKI diajar ngalawak mah ka abdi mata asa kakolot manehna kitu bupi saneke asal kecapna tina naon di kampung Simkuring dinamian eta saneke neke mah neke we ngetrok sirah kuramo taneke saneke sakali ngetrok gitu abdi ukit di tega ari lengkong eta tamlong mun teu lepat panggar gajian kai eta tamlong sanesna mah geus sanes ngangobe tamlong upami lengkong eta walungan anu mengkol pepengkolan eta lengkong pengkolan walungan teh lengkong tah kitu jadi pami lengkong eta dicaket Unpas ini pengkolan tah eta teh lengkong mah eta sanesna di mana meser buku anu aya pelajaran tulisan Sunda kuno coba taroskeun ka Pak Opik di itu tuh naon teh Pak Opik teh di Guru Minda tahnya Kang nahaya sejarahna tanah Sunda sareng Sulawesi margi anu sami sapertos nami Daeng Makassar sareng Daeng Sutigna kayak sanes masalah eta Daeng Sutigna ti Makassar namun lami di Sunda tapi aya kemungkinan sami margi Daeng itu anehnya yang disebut Daeng adalah keturunan raja orang terhormat yang dianggap keturunan para dewa lah dari sananya sedangkan di Sunda pan Dayang Sumi Dahyang Drona
Nah, sehingga Daeng dengan Dahyang itu sebenarnya masih berdempetan. Nepi ka moal gitu aya ieu aya sami Maria mun ulah ngali sejarah rada aneh. Sultan Hasanuddin di Banten, Sunda, Hasanuddin Banten, sareng Sultan Hasanuddin itu tahun 6 coba geura caket pisan. Moal gitu ieu gelar teh asa pada deukeut urang jeung itu teh. Tah kitu. Nya. Aya di Kolaka Kendari aya kecamatan Pohara tiasa janten cek abdi margi aya Suna sareng Suna empan hampir sare padi pare pari tuh padi Ciawi pari tuh emuta padi pari padi payo paye sarena hampir sami Kang Ibing ari ngabung bang teh kumaha ngabung bang teh saleresna begadang pada waktu terang bulan yang sedang terang-terangnya cang bulan 14 Ari lembur ceuri jeung pangauban asalna tina kata benak naon. Ceuri ngaran tumbuh-tumbuhan. Di Banten aya ceceuri. Pangauban, ngaub tu mengikuti. Berteduh, berlindung. Pangauban tempat pengikutan, tempat berlindung gitu. Kapa Haji Jojo di Soreang. Kantos naon anjeunna ngajar bahasa Sunda ka Pribados Kapungkur waktu di SMA. Sok teraskeun deui ko. Aya kene. Kela Kang Ibing pangdongengkeun buah batu nah geuning aya batu nunggal batu Raden nya atuh panginten daerahna seueur batu atuh aya kapungkurna eta teh kade nya ari Gunung Sunda kumaha Gunung Sunda teh hartosna bodas Gunung Sunda teh lamun ditalik ti kajauhan Sunda teh herang bodas ka tempat Gunung Sunda atuh aya di Gurung Burangrang sapertengahan sareng Gunung Tangkuban Parahu tihanda di Pajajaran Kang upami Dalmas tiasa ngarekam lagu Sunda sanes Dalmas tegang OL Damas upami Dalmas mati kepolisian Kang abdi kantos ka Sancang eta di leuweung Sancang aya makam saurna makam Prabu Kian Santang leres eta teh anu Cicadas ari soal makam akang teu terang ngan lamun upami Prabu Kian Santang Kian eta asalna tina rakean kapungkur rakean salah satu gelar tameng dada urang Sunda pahlawan Sunda keur perang kapungkur disebutna rakean Kalang Sunda rakean Jati rakean Minda Kalangan rakean Santang Santang itu nama orangnya rakean gelarnya rakean Santang sanes Kian Santang gitu cingko sok insya Allah nu tiasa mah kusim kuring dijawab nu teu moal naon hartosna sapada lisan sapada itu sajajar garis samun lagu mah sagaris gitu ya Majalengka tah di Cikijing Majalengka Kang Ibing upami Sakajenil di mana Sakajenil duka tah taroskeun we anu ngajenil di mana tah deket Saka inget teh hartosna amu cuy teh amis matak pikabitaeun muruh muih hipu sapertos hui anu dibubuy meni muruh muih mah sampe tah anenoy katingali hipu jeung pikangeunahkeun balangsak sangsara Kang upami totowang teh naon hartosna totowang galengan sawah galengan sisi walungan anu gede salesna sanes totabang disebutna totowang sok disebut sami wae di Karawang mah kitu bapak cenah ulah kajaran ageng atuh upami bade motong jalan makarinya we ngalagu mah totowang tah kitu totowang di Karawang seueurna mah eta bahasa totowang teh muncul bahasa si Bayang Asep Sunar teh mah deui di kata totowang kamana maneh dekat tetawag muli tetawag cek buta tak ada heuy sasep cing to di unggal kota kunaon masjid gede sok disebut kaum nyai kaum mah sok dianggopan itu salah sahijina kaum teh sok dianggo nikahkeun kitu tah kitu kaum teh kada sok dianggo nya ku kaum orang Islam gitulah Kang abdi hoyong naroskeun leres teh upami hoyong ka istri teras istina tersepun dipelet we supaya daekeun leres henteu Kang eta mah cenah ai cek akang mantong make melet dari pelet mah sarua jeung dipaksa kudu daek ai pelet mah ku pelet Jepang we nama kitu dudu nu alus peletna cetna HD duit teh merkis geus lah Kang upami asam urat lah ku huut dicayan teras dituang makanya kok akan buktoskeun apan ento getalkeun ku asam urat nah isia oh bener lah barinya mata kurang ge cenah kudu banyak makan buah-buahan teh geuning eta monyet anggar gering
Kana bubuahan wae. Sing seueur tuang cau cenah teh seueur jat nanuna cangkul ileung. Ini diadu kalau badinya udah orang bingung atuh. Ya, gitu. Sing seueur ngaleueut teh cenah saboros teu kana ginya, paengan lauk taraginya. Kitu. Nya. Paengan lauk taraginya gitu, sok lain-lain. Cing sok teraskeun diko. Eta entok terasam urat cenah benar huut. Kang asal usulna berdiri kerajaan Pajajaran, saha raja pertamana upami telepat, kerajaan nu paling asli mah kerajaan Sunda. Anu aya di Ciamis. Rahyang Niskala Wastu Kancana. Gini eta jalan Wastu Kancana. Tah. Tidinya dialihkeun ibu kota na Pansadayan tanah Sunda teh milik Pajajaran. Dialihkeun ibu kota na ku putuna incuna mendekati pelabuhan Jayakarta. Bae sanes Jayakarta atuh harita mah Sunda kalapa. Nu matak ibu kotana dialihkeun ka Bogor. Henteu aneh. Kapungkur ge ibu kota urang kantos di Yogyakarta. Dialihkeun ke Jakarta, malah di Cina kapungkur Taichan Peking ibu kotana Nanking heula. Tak kitu. Acuk hansip nah warnana hejo eta asal musalna kumaha nya sapertos tentara panu hejo mah namun kumargi sipilna lebih muda warnanya meureun eta ge. Nya wilujeng teh lepat Kang kadahna wilujeng sumuhun leres. Wilujeng lepat anu leresna wungkul atanapi cing ke teraskeun. Kang punten model pasagi model imah urang Sunda teh ciri khasna dina bangunanana dina gentengna potongan suhunan itulah gitu ti Kang Omar Padalarang. Kang Ibing abdi aya bade tumaros nah leres Kang Asep Taruna naon atuh motong diitakeun karunya si Asep Taruna beungeut nu di omong-omong mah Kang Ibing ada Gang Aleng nami naon upami telepon nami jalmi kapungkurna seueur di urang mah aya jalan Haji Anu jalan ieu jalan anu jalan ieu abi ti Garut ari babakan Cariu naon maksudna Cariu teh tangkal Cariu seperti lamun urang init ka Bogor ngaliwatan jalan anu hiji deui tah sanes jalan Puncak jalan hiji deui engke ngan nemu ka Cariu urang anu berasna ka itu ka Bogor ka itu jalan naon atuh teh Jonggol dayeuh ngora aya atana pinte teu aya. Dayeuh ngora pedah aya dayeuh kolot henteu aya. Da perapatan 5 gitu aya perapatan 10. Soalna dayeuh samulihna pan aya. Juhana ujung berukang ari carita Aji Saka ngalakonkeun naon? Eta ngalakonkeun lahirna huruf-huruf hana cara kadata sawala eta aslina mah. Log teraskeun da sanes eta kono coroko doto sawolo. Poto coyonya mau ke potongo. Ari pasir ucing hartosna naon tanah luhur nu loba ucingan. Kang naon hartos ieu Kang Ibing nya ari Semar teh aya aslina teu aya. Dina pawayangan aslina ti India tidak ada Semar. Tapi datang ke Indonesia aya kumargi Semar lambang rakyat, lambang demokrasi. Kekuasaan ada di tangan rakyat, makana Semar nya dihanap pangkat tapi raja ge sarieun. Sakumaha tingina raja lamun Semar geus amek turun tah meureun perlambangna sakumaha pejabat gagah ge iku rakyat diturunkeun mah digubrag anu matak ati-ati Semar mah sok sanajan Samiaji sanajan Bima Arjuna teu weleh we Kakang Semar cingku salira mah sepuh kedah kumaha Kang tah kakara aduh aya anak ngeran dempak lemong kawinan nong jarum sapotong dipake ngaputan jagat tak gitulah. Tah kok cing laguna sekali dewe urang mah kemari dicararekan ge hayang eta euy remis girimis kasedihkeun bae urang mah ngabayangkeun we nyetiran di puncak gigireun anu geulis lain aya naon laguna we eta ngeunah resep wing bae ka itu nama ngalakukeun lagu da ku kokok dipamuterkeun kumargi abdi bade milarian sapi. Tu urang teh heudeui we kieu nyangakeun kasadayana saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan tuh sanes abdi henteu sono pileuleyan jejer useup paturai keur nyedeui maranga sadayana wilujeng ti Kang Ibing Bandung Radio Mara.